Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di dina acara wayang golek ngalangkungan channel YouTube Seni Budaya SGP. Tah wayang golek ayeuna teh nu bade di Bandungan nyaeta judulna Astra Jingga Digugat anu bade disanggakeun ku Kidalang Asep Aceng Amung Sutaria rombongan Gending Pusaka Putra anu bagian katilu. Tak kitu na warisrena supados teu nyangkolong tingkan waktu sumangga urang ngadengkeun ieu acara wayang golekna. Mugi katampi sareng wilujeng ngadangukeun. Sumangga wargi. Takeun eta cariosan pun Bapa, abdi moal waka turun ka Marcapada. Abdi keukeuh rek ini ka sawarga Maniloka. Lamun keukeuh peuteu ke mane ditewak dicangkalak di Borogon sok aing tewak beungpeung aing lineuk sok aing tewak ulang ajar binatang sakali derek digagalkeun eta rencana mane eta moal aing ulang ajar binatang bahaya ulang ajar sia mane di sarwana hei amit-amit nganter bungkul ulang ajar yeuh agan sing emut agan teh tileuletik ku abdi diasuh nya agan teh tileutik ku abdi teh kageuleuhan kaisingan kakeumehan agan ayeuna geus jeneng jadi pangagung abdi nu belana ti baheula teh pikeun ka ayeuna naon abdi mah kutu kupret ya kutu yawe hayang apel dianterkeun nya hayang meuli naon-naon teu boleh dianter ayeuna geus jeneng jadi pangagung kira-kira hayat minta surat izin dari tenggelan amit kemana yang HP Android baheula emot hayang HP Android geuning agan teu bisa mencet napan ku abdi diajarkeun aya sentuh baheula geuning agan hayang motor da tuman baheula mah agan kalau sepeda torpedo pan ku abdi diajarkeun di ditu di lapang Tanjung Kerta ngoper-ngoperna teh nya kabelaan abdi teu gebros ka solokan ayeuna pan ayeuna tos jeneng jadi pangagung rek kitu kalakuan teh amit beri lagi ditewak dicangkalak di Borogon sok lamunnya bener boga kawane mah sok sangareupan Sriawala di lega beri lagi ulang ajar pindatang ditewak dicangkalak ieu ulang ajar si sastra juga ngawiwirang sakabeh para pangagung ya aku jotos dening kuku pancanaka mati kowe haduh cilaka ya hayo pulang sakian ka petrus pulang gede hulu goblok gede tangkulak sia gede hutang ulang ngajar make jeung ini tayang ka sawarga Maniloka rek balik ka tawon moal aing geus bulu tekad bari ge ngawiwirang sakabeh para pangagung sia lamun nya bener rek ini ka sawarga Maniloka ilmu kudu masagi lamun nya bener boga kamani sok sanghareupan aing lar hayang nya urusan gelut mah aing geus ditekadan lamun aing idit ka sawarga Maniloka saha nu bakal ku aing disanghareupan tah geus aya saku ku aing mah ulang ajar binatang tabalan kap woi udah sok sia iya kap sia binatang kap iya kap iya kap
siap ayo pulang aja. Kebagian jeung irungna panjang sia. Sok bari lagi usik yang kuring. Kumis segede. Tampanan kap. Uyus. Iya pak. Siku bas. Kap. Bos. Oh boy. Iya. Iya kap. Sik ajar sok usik. Usik sik. Iya kap. Ulang ajar cahaya. Hai pasukan uyuni laleur Ini laleur kumaha? siga nunja sumangat katemong lah kedunungan Kayak gitu. diberi rokok sampai suku bapak dewan Maha. sumangat Maha. oke Saya prokok. rokok beak sare Nanca komo di kasuran kieu geuna. diberi cikopi ku bapak hajat Mata. sumangat oke cikopi beak sare Komo di geuna-geuna. cilaka diberi opion ku bapak hajat sumangat Maha. oke Mata beak. opion beak Maha. sare Dengan itu. cilaka hayo sakabe aletan wadah palat kumpul belana awas mentas seragam sakabe pasukan mentas siap siaga pasukan ulah kumeok memang dipasok Ya. ulang ujuni hayam kabiri ulah apa memenang ulah balaya sirgomak sepot si sastra juga geus ngabibilang sakabe para pangagung dagana pasukan siap benak siap benak Alah. wait naon ieu telat ieu Hati-hati mana heula? aduh punten abdi tos di Kabogo heula tidinya di Lebak Wangi Ay batur mah sumangat saragap sia ieu kalakah leng wes teh awas pasukan mentas siap siaga pasukan siap gerak siap naon ieu teh siap goblok Siap, kudu ngagugu ka komandan mah. ngagugu ieu aing komandan pasukan siap menta diajar disiplin awas pasukan siap benak naon ieu teh itu tinggal babaturan Eret atuh babaturan. Itu tegak lurus tuh. Naon ieu teh? siap naon ieu teh baris goblok lain laka ulang-ulang mah ieu teh naon baris siga parasmanan gitu Cikan ya Agustusan baris. ai parasmanan baris mineng ai ngamplop kolektif Itu. Jauh-jauh. Setan. nah naon lah itu wayah kieu make jeung baris segala rupa baris goblok nyiapkeun pasukan kabeh rek nyerang si sastra jiga sidawala ieu dengekeun taroskeun ka Bapak Kuwu ka Bapak Dewan ka Bapak Syamsu taroskeun nah aya baris wayah kieu Eueuh ti ditu. eueuh di mana-mana ge baris mah isuk-isuk aya upacara bendera Amun wayak 17 Agustus
wayah kieu mah nyuci kopi Ninyo Indomie. ninyo Indomie make enog ududna udud di Samsu pas nu kitu mah eta si goblok Lain-lain. kalaka kanuhakanan wae siap siaga eueuh di mana tanyakeun aya eueuh nu hajat nangap baris eueuh goblok di mana-mana ge nu hajat mah nangap hiburan sia teh Rapat. nemongkeun disiplin lain di dia tempatna disiplin mah di lapangan bola disiplin mah di lapang tempat upacara lain di nu hajat ya lamun lamun hayang disiplin ye cita parasmanan geura sok wayah kieu Nyarikat. ngajajar kabeh Rikat. ngabaris parasmanan mah teu kudu Rikat. dikita oge teu kudu disiapkeun oge ye mandok itu sia dah beri lagi pindah ka dia pindah Kita pindah ke komandan eta. pindah Pindah ke Subang itu. naon aing komandan kalau ka dipindah ieu teh pindah teu guna bari lagi ayeuna mah waktuna hiburan ieu bapak hajat bapak Kowo Samsu sareng bapak Dewan teh ka urang teh mengta hiburan urang kudu ngahibur sadayana masyarakat desa Tanjung Kerta hiburan lain kudu baris kumaha aya hiburan teh model nu kieu kapan di urang teh sok aya singkatan Singkatan kumaha? ai singkatan teh disebutna teh kirata Kirata. ai kirata teh dikira-kira nyata Nata. kumaha teh model gehu toge jeung tahu comro oncom di jero misro amis di jero ta eta teh kirata nu kitu teh oh eta teh kirata cing kumaha atuh dengekeun Kesedih. sok dengekeun coba dengarkanlah singkatan bahasa pantun sisindiran bahasa kirata bahasa kirata dikira-kira nyata gehu toge jeung tahu betul cireng aci digoreng betul cilok aci dicolok awewe cina dicolok astagfirullah Awewe aya acian. emang awewe aya acian goblok awewe aci dicolok siang lu bener panitia kirata woi batur atuh dahareun aing awewe sarua sia teh kirata teh nu kitu teh coba dengarkanlah singkatan bahasa pantun sisindiran bahasa kirata bahasa kirata dikira-kira nyata korsi cokor di sisi betul dasi dina dada ngarah aksi betul supir asup di pipir betul awewe asupna di pipir astagfirullah manya ya awewe asup di pipir hayang reuneuna tongong goblok guys ya mah aduh anjing bodoh-bodoh teuing Kerakeun teu mikir bisa. coba dengarkanlah singkatan bahasa pantun sisindiran bahasa kirata bahasa kirata dikira-kira nyata comro oncom di jero betul misro amis di jero betul colenak dicocol enak awewe dicocol enak astagfirullah puguh we anjing awewe mah dicocol enak Udah sambal teh. udah sama lah sia teh naon atuh bere nyaho awewe nyebut aalawe
eta ogoan pan awewe mah pan awewe mah ogoan awewe mah manja awewe nyebut aal walwe tah ayeuna anu tadi mah anu pondok dipanjangkeun ayeuna mah nu panjang dipondokeun model kumaha model kieu coba dengarkanlah singkatan-singkatan bahasa pantun sisindiran bahasa kirata bahasa kirata dikira-kira nyata kantor departemen disingkatna kandep betul kantor urusan agama disingkatna KUA kantor wilayah disingkatna Kanwil kantor jutawan disingkatna kantor jutawan apa kan ibu-ibu ge tingali seuri anjing mana mah jorang naon sia kantor departemen disingkatna Kandep tuh kantor urusan agama disingkatna KUA tuh kantor wilayah disingkatna Kanwil tuh kantor jutawan kan nyebut aluwe anjing eta mah nu tadi goblok awewe eta mah awewe kantor departemen disingkatna Kandep kantor urusan agama disingkatna KUA kantor wilayah disingkatna Kanwil kantor jutawan sok atuh luas teh kan urang mah teu wasa ngomong anjing kan da urang mah teu wasa nyebut kanyut heh sia jorang goblok mah mane mere singkatanana teu balik ah batur mah kanu dahareun aing kira mah aing ge bisa tuh naon aing kira teh pamere baero aja nu mana kira tana si ieu dol sek naon dol sek modalna keresek ihyung ki ieu dol truk ada truk modal na truk Mang Utis iya nu tukang si lawe si ieu dol gung naon modal di panggung tukang bonang lungyung si ieu dol cansang naon dol cansang modal di kebon can ngisang aing ge nyaho sia maneh naon aing maneh dol cer naon aing dol cer modal encer anjing kababayan anjing goblok cer kitu wirang atuh sia geus ayeuna mau luak kemana dipasak ulang uyuni hayam kabali ulang mobol mene dangung si ceput si satra jingga tebak sangkalak merohon tebak tampanan kasakti deui bener-bener sok balik lagi hayang ini awas tampanan binatang a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ma bapa doakeun ieu ujang rek neungel si sastra jeung si cepot iya wes karasa deui gemul si goblok teh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ma bapa ma doakeun ieu ujang rek neungel ieu si sasa jingga iya wes karasa deui anjir a'udzu billahi minasyaitonir
Bapakku, Naonnya? bapakku, bapak PJS. Bapakku nupang kasepna sadunya tapi medit. Can nyawer kadalang bapakku. Naon sia juga parang pentawai sia teh. Wah. Doakeun ieu ujang rek deungeur si sastra jinga. Yep. Allah anjing. Sok sia deui. Apa huy aing gara-gara ngagoreng bapak kuur gelut lagi jadi eleh sok deui sia teh moal sodaqallahu ladim kulang ngajar ayo tembak cang kalau boleh macam-macam tembak segoi. Balik ke mana Pak Hansip? Rek nembak si sastra juga. Ah, dok nembak dah Hansip di mana gitu di bare bedil. Aing Nya. Lin Mas Mang Dodoy urang Tanjung Kerta di bare bedil. Oh, Kupa Lurah. Ku bapakku di bare bedil. Bedil di mana? Nunana. Ah, Hah? bedil di mana? Nunana ning teu kaciri. Ieu na jero samping. Nah, apik-apik teuing nya. We da kudu api katu bedil. Panjang ponok bedilna. Hah? Panjang ponok. Sagapeung manjangan. Otomatis. Sagapeung monokan. Ai rupana bedil kumaha tah? Rupana Heeh. rada geuneuk. Aya peloran eueuh. Oh iya atuh mah nya eueuh peloran. Sabariji pelorna da Dua. Enak irit-irit teuing di mana Nunana? Di dinya dihijikeun sidang ngagantung. Lain puntennya Kumaha? eta bedil teh matih mun ditemakeun. Weh, can apaleun bedil Mang Dodoy. Nah kumaha gitu? Bedil batur mah ditemak deh. Langsung pae. Nah, bedil Tapi bedil aing mah reuh-reuy. euy kumaha? Ditemak peuting ieu cedel. Nya Bareuhna ge 8 bulan anjing. ari sorana bedil pan batur mah dor. Heeh. Ai sora bedil obos kumaha? Suara bedil aing Heeh. sakapeung ngajeos. Sakapeung nyerocos. Nah, apes. Lamun kor kagok cek. Bedil naon eta tuh? Marukankeun bedil aing teh. Di mana nu ngamuk? Eta di pae. Tembak set waing. Ayo tewak cangkal gol. Emang naker naon si laing tripping emang pan gara-gara si laing nyosleting kolor aing jadi pakusut Wah, duduk leungit ya. Kalau tema bok wae ya. nginum anjing Pek. Ingat ka batur sorangan. Ditegakeun sorangan teh. Wujud terus. goblok euy Naon? pangeran nyiptakeun alam dunia teh dengdek Dek kumaha sakieu buleudna ah. aduh anjing lieur Dek maneh lain dunya. nah euy Naon? ai dahar di nu hajat jeung daging aya utah-utah ge nyer anjing Panggung kamari di Karawang juga nama kautan. salah nyampe nginum mah Sok. demi Allah beak 3 botol Lain eta 3 botol teh beak sadayana. nu sabotol deui ku pakubu anjing disebutkeun Oh, da teu meunang atuh. Berarti kan beak 2 botol nu atuh. sabotol deui ku metoha anjing dipeupuskeun Mun kitu mah ngan beak sabotol mabok nu parah. sabotol deui ku babaturan dibeakeun Ai kitu di dinya suluntan solontot saloyang saloyong. Mabokna nahaon atuh dari mah di sini. Payunan Bapak Dewan payunan Bapak Kubu anjing nyaho aing ge mabok teh ditemenangkeun ku nagara diharamkeun ku agama Kageuning nyaho.
aing nginum lain nginum minuman keras lain alkohol anjing. Nah, mabok naon Demi Allah aing nguyup ciki isinen peuheur anjing demi Allah. Hari di Subang ngalebok teuy. Komo isinen ngalebok teuy beuki we naik ka nu sirah anjing. Goblok nu hajat euy. Naon? Hanas aing kali itu ka Cileuya meuli cai anjing sugan teh dangdut. Baik teh wayang golek anjing jadi aing teu bisa joget. Hajatna resep seni tradisional. Geus ke deui wayang mah ke deui anjing lah. Aing hayang ngalagu. Wae deh ka lagu mah. Ngalagu dangdut. Ngalagu. Anu kieu teh geuning. Memang lagi cantik, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Memang lagi cantik, lagi anjing goblok. Opora Eman Sulaiman Itu kontrol ya. sugan disawer ku Bapak Dewan Sayang ngomong mabok lah aing rek nyanyi demi Allah ieu aing ngalagu mawar bodas tapi kata-katana diganti ku nyanung Nyanung hidup mapai jalan satapak adanya suara aing keprokan anjing besi di botol ku aing keprokan ngajuk-juk kainung budak kasampah keur carinak dak sabab teka beuli wedak Khawatir teu beli perhiasan. kumitoha di benuan lantaran jarang ngisikan nganyuk ka warung geus teu diberean sabab geus gede tunggakan nya kapaksa kuring lunta ini ka kota dagang sora penghasilan teu sapira cukup keur meuli sate domba tapi lamun aya milikna pamajikan hayang dua Nyanung hidup nyanung nginum mah Minum nih ya. sahan jeung serikeun aing anjing nah itu nu ajo udah ngebaeun can nyahoeun ka aing si ibu mah naon gitu tah beusit can apar jegal Cileuya saat ya kabeh moal teu sieun ka aing beusit can apal jegal Cileuya aing tah lamun nanyakeun ka Cileuya anu macem-macem bejakeun aing asep pelak demi Allah anjing dikacrak ku aing wah di mana anu ngamuk euy Bayun aing tingalikeun sok lah ya tewak cangkelak berongon aya tewak sida malah tewak urap jengkol padewan urap jengkol bakero diurap di kalapaan dibelah dua tak gancangan urap jengkol paku urap jengkol pakajat diurap di kalapaan dibelah dua dagang namah diangkleng-angkleng mimi urap jengkol samarana gurih mangagalekan kareseparane kene geramangga garalehan eta urap jengkol ye ni kemadrasan tong tolang nangka aya tong tolangna kawinan bapak si ala bapak rek kawin saya kalah pola ti sai nama
Di bapakku Beres. walah di bapak dewan dacanya di bapakku mantan ya walah nuhun tengah tolang nangka padewan aya tong tolangan kawinan bapak bapak rek kawin deui tong era-era karesep sararea karetep tararea eta geramangga garaleung eta urang jengkol yeuk nikmat rasana bapak dewan aya panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan direnceng-renceng geus biasa dailaharna pada ngagonnya ku sarerea dina poe harita manena keur bahagia tepak toilet geget pisan asa dunya nuduan dina poe harita manena keur bahagia tepak toilet geget pisan asa dunya nuduan heup ai pahajat moal nyawer gitu manya eleh ku bapakku mantannya euy pahajat tah jantos ka panggung ieu teh rek naon rek gelut rek naon ih ieu teh seni teh kada dilestarikeun margi seni teh tiasa dianggo adaptasi sareng luar negeri seni rek dimumulai ku saha lamun lain ku bangsana tah rek era ku saha sieun kunaon seni dimumulai ku urang sorangan sok atuh kumaha tuh heula nungguan bapak hajat da nyanyi teh capek itu keune bapak hajat sareng ibu hajat namana euy panganten wa teu acan teh nya heeh loba keneh euy panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan direnceng-renceng geus biasa dailaharna pada ngagonjak ku sarerea dina poe harita manena keur bahagia tepak toilet geget pisan asa dunya nuduan dina poe harita manena keur bahagia tepak toilet geget pisan asa dunya nuduan sok atuh menan nyarek gelut mah alah punten lah kumar kita aya nu nyawer mung sajalmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh toh tingali ti saya ti bapak hajat nah duitna dibungkus kieu ameh teu katingali kitu aidunya teh papasangan aya beurang aya peuting aya awewe aya lalaki aya ibu hajat aya bapak hajat bapak hajat tos kapayun aya ibu hajat teu acanna diwakilkeun meureun panganten aya kitu aya panganten istri sareng panganten pamaget manya da dunya teh papasangan teu acan ti abah ero non teh kusiwal kolot urang sararea abah ero bapak kades teu acan teh seueur teu acan jang alah nuhun keneh salese da ieu mana beuri dulur urang euy tah geuning kolot urang sararea iya hidup olah neme uih ti Makkah hanyeuna teh aloh hiji cenah tuh hehe dua aduh tilu doh opat doh lima doh genep
nu hajat teu boga kaera ai abah ero nyawer ai nu hajat ibu hajat nya euy teu acan euy panganten aya panganten alah keneh urap jengkol panganten urap jengkol ieu diurap di kalapaan dibelah dua alah urap jengkol panganten urap jengkol panganten diurap di kalapaan dibelah dua dagang namak diangkleng-angkleng panganten urap jengkol samarana gurih alah mangga galehan harus odoh paradet kene panganten istrina kamana can kapayun oh panganten istrina tos bobo gugahkeun sakedap gitu sawios panganten istri tos bobo mati Bapak Peri we di Bos Jakarta alah dulur dewek teh Bapak Peri teh eta urap jengkol memang bau tapi nikmat sadayana oge resep kanu bau dibelah dua ti Bapak Samsuge teu acan nyawe sareng Bapak Kades ge teu acan nyawe sadayana ge resep kanu bau tapi nikmat urap jengkol tong tolang nangka aya tong tolang kawinan Bapak si Bapak rek kawin deui tong era-era karasep sararea geramangga garalean eta urap jengkol ieu nikmat rasana tewak sidaulah tewak cilaka ieu ayo goblok kumaha juragan lamunnya bener boga kawani sok jeung aing tingalikeun aing boga senjata naon eta tah senjata aing mah bakal noncelep sikasi dewala lain aing nyanak senjata teh pan kudu make gaya kudu dipirig make atuh pirig kunaon model dunungan abdi juragan Kresna nya dipirigna teh ku lagu beda deui marohan nya ku lagu atuh pirig ku pulsa dipirig ku lagu ku oncom gondrong sok pirig oncom anjing ngeunahun oncom-oncom ampiang-ampiang bala-bala goreng daging pentangkeun lain joget teh make gehu oh nganggo gehu siap oncom-oncom ampiang-ampiang nganggo gehu bala-bala goreng daging naon deui ai pisang gorengna tinggal nganggo pisang goreng saresakan pisang tenang goreng goblok ke tempe di oncom-oncom ampiang-ampiang nganggo gehu goreng pisang bala-bala goreng daging ai comro nau make comro belagu
oncom-oncom ampiang-ampiang nganggo gehu goreng pisang nganggo comro bala-bala goreng daging Pentangkeun atuh Saosan. Komplitkeun atuh. Saosan belegu. oh nganggo kaos Saos. oh saos oncom-oncom ampiang-ampiang goreng pisang nganggo gehu nganggo saos bala-bala goreng daging Naon deui atuh lain pentangkeun. Teu wareg. Gembul. Make sangu goreng ah. Sangu goreng. Can waktuna. nya tos meujeuhna wayah kieu mah Sangu goreng meujeuhna sok. oncom-oncom ampiang-ampiang nganggo gehu goreng pisang nganggo comro nasi goreng bala-bala goreng daging Sangu gorengna di kecapan. Komplit. Kecapan belegu. oncom-oncom ampiang-ampiang nganggo gehu goreng pisang nganggo comro pisang goreng nganggo saos nasi goreng di kecapan bala-bala goreng daging naon deui Ai kurupukna tinggal. nya nganggo kerupuk Sangu goreng di kurupukan, bro. oncom-oncom ampiang-ampiang nganggo gehu pisang goreng nasi goreng di kecapan terus di naon nganggo kerupuk bala-bala goreng daging Ceplok enog. Ceplok enog. di dadar diceplok Di dadar di dadar. yo di dadar oncom-oncom ampiang-ampiang nganggo gehu pisang goreng nganggo comro nasi goreng nganggo kecap dadar telur nganggo kerupuk bala-bala goreng daging Make jus alpukat. aduh tobat oncom-oncom bala-bala goreng pisang nganggo comro nganggo gehu nasi goreng di kecapan di kurupukan nganggo telur dadar jus alpukat bala-bala goreng daging Si goblok teu init. Kalau penting barang dahar atuh. Sebelah teuing merenya init henteu goblok. Kamerkaan, Kamerkaan aing mah. Cilaka. Ayo tewak cak kalak boroban. Tah wargi yang sakur sakiheula bagian anu katiruna wayang golek anu disangakeun ku Kidalang Asep Aceng Amung Sutarya rombongan Gending Pusaka Putra dina judul Astra Jingga Digugat. Sumangga wargi tiasa ngadangukeun deui bagian salajengna nyaeta bagian kaopat ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP. Begituna mugia tiasa kahibur sareng ngahaturkeun nuhun ka Kak wargi sedena anu parantos ngarojong Seni Budaya SGP. Sakali deui hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seni budaya Sunda.